lain sebagainya. Urang ge ibadah make jalur khusus dilatih cara na kumaha hudangna hudang silana leungeunna zikirna sanggeus teu mengenal wujud kidam bako. Tuh dicaritakeun makomna ieu nya aya 7 ieu makom teh pos ngaranna aya 9 gitu makom teh aya 9. Nah, sok mulayan jasa etik sebenarnya mah ulah aya di jero hate dunia, ulah aya di jero hate makhluk, ulah aya di jero hate nafsu, ulah aya di jero hate setan. Jadi hiji be Allah tah deuk ngaleungitkeun eta perjalananna melalui suluk ngaranna. Tuh carana hiji zikir, kadua tafakur, nomor katilu khidmah zikir urang ka Gusti Allah, kemudian tafakur ka Gusti Allah. Jadi nyaritakeun dina hate teh merenung kana keagungan ti mimiti keagungan makhluk-makhluk Allah menuju ka Allahna. Bersilsilah urang teh jeung khidmat ka guru kumaha cak guru, ulah-ulah keur bener keur salah ge lakonan bae. Sebab ieu guru teh endek ngaluluhkeun nafsu urang. Teu meunang ditentang guru tarekat mah kajen teuing salah. Tapi lamun urang teu norekat salah ulah. Tapi lamun urang norekat, urangna norekat ka manehanana tah haju salah urang diinstruksikan kudu terus bae kajen teuing salah. Sebab teu dimaksud etana, nu dimaksud ieu nafsuna neuk dileungitkeun. Geus teh rahasia guru teh mah kos kitu mah teu meunang dituturkeun ku urang, teu meunang dituturkeun nyana bae teh mah rahasia jeung guru. Batu nuturkeun ulah. Urang nuturkeun guru diajak ngariung wani keneh. Urang nuturkeun guru diajak salat wani keneh. Urang nuturkeun guru diajak zikir wani keneh. Urang nuturkeun guru diajak tahajud siap. Urang nuturkeun guru diajak puasa siap jasa. Balikan deui kuari. Urang diajak ku guru dititah dahar bareng jeung nyana saw leuwih ti siap tah mah. Leuwih ti siap. Diajak zarah siap jasa. Siap tah mah kos kitu mah. Kuari urang gitu nuturkeun guru dititah kitu sedekah siap keneh demi keunggulan kitu pangkat siap keneh. Nah kuari cak guru teh kieu tuturkeun aing hayo pas waktu sholat, waktu zuhur teh sholat guru, asar teh sholat, bingung murid je kumanya ieu nya guru geus teh sholat ulah loba ngomong sia segala mikiran sholat segala naon tuturkeun aing. Iya sih aing nuturkeun bener apa teh. Ulah loba ngomong sia bener tah henteu aing tuturkeun. Maghrib dia teu salat, asar ge teu urang nu biasa salat titah nuturkeun guru teu salat teu kuat urang. Pipisahan bae can kuat urang jeung guru. Can kuat. Memang kos kitu perjalanan kawalian mah. Manya cenah aya nu teu salat lain maksud teu salat datang ka mana ieu luluhna. Geus kos kitu bae teh urusan tarekat mah aneh bae geus. Aju dituturkan ku batur atuh ulah tambah urusannya na jeung guru hese atuh hese nu mantak saha nu bisa ja hese nuturkeun guru mah kos kararitu teh nu mantak ulah nuturkeun lamun teu dititah eta mah kan dititah kuari nuturkeun bae cek guru ulah nuturkeun aing masih bae henteu kula mah deuk nuturkeun bae ulah siapa heula aing tah nu tadi mah dititah kudu nurut bae kuari mah teu dititah deuk nuturkeun bae atuh ulah. Nalika naik ka gunung ulah sia mah nuturkeun bae. Nalika ngojay jak ulah ge bisa ieu nutur cak ulah. Bisa naik ka gunung bisa, ka leuweung bisa, nya ngojay bisa, pelebah ka seuneu. Ayo sia aing dituturkeun bae mah. Guruna ka seuneu tuturkeun aing. Tuturkeun geus sia. Titah ulah ge terus bae. Lah terus bae ge tuturkeun bulu tutung. Tak eta teu meunang tah. Ketika ulah cak guru atuh ulah bae. Ketika nuturkeun kajen teuing salah teu dimaksud salahna guru teh deuk ngopenan nafsuna deuk ngopenan lelembutan-lelembutanana supaya urang bisa ngobrol jeung Gusti Allah. Urang mah pan ngobrol teh jeung nafsu, pan aya ahli tarekat mah ngobrol jeung Gusti Allah per detik-detikna. Cek Gusti Allah lempang, cek Gusti Allah salat, takbir. Sing ada teh pikiran ulah ka ditu sia teh keur dibimbing ku aing cek Gusti Allah. Eueuh deui pembimbing nupang sagalana mah aing. Lurak lirik sia mah keur dibimbing ku aing. Aya nu liwat ulah sok nalebujur nah sakala ngagitekna di deuleu. Keur salat sih mah nileun ngagitek. Waduh. Cek pikiran orang kos inul bae batal sia. Geus datang ka inul lain usul ilallah usul ila inul.
dibimbing urang teh titah kos kitu tah moal bisa teh kos kitu mun teu zikir jeung tafakur jeung khidmat ka guru moal we kajen kumaha ge eta teh keur carita metode ari anu dicokot mah ku Gusti Allah langsung ditarik ku Gusti Allah. Nah murad ngaranna henteu ngaji deui henteu suluk deui ujug-ujug boga kaistimewaan kadeuleu ku urang hajunyanana ge ibadahna pohara jasa dimurad mah kos ki Fudel bin Iyad atau dimurad ti leuleutikna keneh atau dimurad mah urusan Allah tah mah ku Allah nek dimurad kos nabi atau ti leuleutik keneh dibimbing masum ieu ge dek dimurad ku Gusti. Jadi aya nu dimurad aya murid melalui suluk ngaji heula sanggeus ngaji dinyayankeun diberes sinar ilahi ku Gusti Allah di hatena. Nah ieu lolobana mah kos kieu nu meunang ngaijazahkeun ka baturna murid nu murad mah teu bisa sebab teu boga silsilah meunang ti sahanya praktekna ka murid kudu kieu teu bisaeun tamah ngaranna laduni langsung ti Gusti Allah. Nu bisa ngaijazahkeun mah nu puguh belajarna alif ba ta sa jim kakarak ulah kitu kieu ulah kitu kieu engke geus berangkat mah masing-masing atuh mangga bae mantak aya murid ngelehkeun guru dina toriko ge sarua aya muridna mah ieu teh ngan sakadar sakitu pangkatna misalna ngan pangkat walina wali teh ngan sakadar walina kitu nu jaba ai ieu mah pangkatna kok jadi muhtar mah pan wali muhtar mah ngan 3 saumur hirup dunia ngan 3 pae hiji tambahan aya imamani ngan 2 aya autad ngan 4 Imam Syafi'i diangkat jadi wali autad kutub dina autad tah eta teh ngelehkeun guruna Tuan Abdul Qadir tuh ngelehkeun guruna sarua bae tah naik bahkan guruna ge geus caritakeun bahwa murid kula anu bakal jadi kutubul aulia mah kula ge aya di handapeun nyana. Nah, itu tergantung dah. Nah, ini nu bisa ngaijazahkeun teh anu belajar, dibimbing. Nah, kabelah itu udah cerdas, lempang sorangan. Tini kumana ngamimitianana. Nah, ieu nu dicaritakeun tadi dahaga urang hayang usul ilallah. Parabotna geus aya ilmuna kuari urang berangkat ninggalkeun dunia jeung makhluk menuju usul ilallah ku cara zikir jeung tafakur khidmat kanu jadi guru sesuai jeung aturanana berangkatlah. Nah terus di dieu wa yuqalu al ahwalu mawahibu diucapkan ari ahwal mah pamere wal makomatu makasib ay makomat makom eta adalah diusaha wa kasbuha huwa taqaddumul ahwal alaiha ka'annaha nataijuha ngasabna kana makom eta adalah diheulaan ku ahwal ka'annaha nataijuha seakan-akan natijah daripada awal eta adalah makom wa qaulul ahwal mawahib yakni ba'da taharuk fi jalbiha qaskuma ka khalqil awaid batur tipe ting sare ieu mah hudang kharqul adat ngaranna. Kemudian kitu batur dahar ieu mah henteu eta ngaranna kharqul adat. Batur manginum nya nama henteu batur beuh nu ngarokok ieu ngarokok kharqul adat ngaranna. Batur mah teu ngopi nya ngopi kharqul adat eta kabawa ku juri ge eta nu kosu. Batur mah keur ngaji eueuh nu nundutan nya nama nundutan khariqul adat sarua bae eta ge kabawa ku setan eta tak iko khariqul adat jadi adat-adat kebiasaan manusia kebiasaan makhluk ditinggalkeun ku urang eta teh hese kumaha ngamimitiana. Nah lamun urang eueuh guruan hese madak makelah guru cing coba kumaha kieu lah ya guru beat ngaranna kuari hiji awas jauhan kabair mangga nyaho sia ka kabair nyaho besi kurang nyaho ditulis mantak Mama Bakri nulis heula kabair padahal mah geus loba dina kitab-kitab kabair tapi lantaran ieu endek dimuridkeun ieu kabair dage ditulis ku Mama Bakri sempur dina kitab torekatna nulisan heula nya na kabair teh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 kabair asana jang teu 40 wae dina fikih mah pan ieu mah thariqah kabair teh ditambah lai urang eueuh guruan mah hese
Tapi lamun aya guruan jadinya sing gade ieu kabair nya ieu nya sing gade tah sia kudu dijauhan ieu kabair teh dibaca ku muridna bo kabair teh urang mah nu nyaho teh mabok zina maling judi maehan eta kabair anu geus jelas tah kos kadar itu horenganan aya 40 dina tarekat mah kabair teh pandek usul ka Allah beres nah ieu nu sogoirna ieu nu sogoirna leuwih loba sogoir geus tinggalkeun ku sia nu kabair tinggalkeun nu sogoir urang nuturkeun eta bakal khariqun lil adat naon sababna sebab beda jeung kita pikir ku eta bae ge geus beda urang bakalna geus beda bakalna tah ku eta bae ge heulana encan nae ka ditu lantaran naon lantaran pugu jalurna batur mah nyebutkeun kabair teh nu tadi teh ya ieu mah macem-macem kabair sogoir teh macem-macem geus urang bakal beda jasa jeung batur dina tingkah-tingkah urang padahal urang teh can sakumaha kakarak ge datang ka sogoir jeung kabair jeung sogoir lantaran make doktrin kabair jeung sogoirna tas sakieu kabair tas sakieu sogoir ku ngalaksanakeun eta bage urang geus kadeuleu beda ge bakalna jeung batur geus bakal beda dahar mah dahar bae tapi daharna ukuranana ukuran jang salat bae mun urang ngalaksanakeun berarti mun urang ngalaksanakeun urang tepat mun urang teu ngalaksanakeun eta dosa dina ilmu tarekat mah tah leuwih ti kabutuhan dosa terus kabelah dina waro waktu dakikul waro anjeun kudu nganya-nya kana apik sok timbulkeun di diri maneh apik apik awas mimiti dahareun kudu apik inumeun kudu apik awas kudu apik cak guru dina kitabna dibere kaapikan urang teh ieu awas kudu apik nya sing ade ba bogana kendaraan bogana baju dan lain sebagainya kudu nyaho kokot soranana diapik-apik urang bakal khariqun lil adat ku geus sakitu bae nuturkeun metode eta bae ge bakalna geus khariqun lil adat urang geus kabairna dijauhan sogoirna dijauhan warokna kurang ditimbulkeun ku ari kurang mulai yakin aya ka Gusti Allah pasrah ka Gusti Allah taslim jasa ka Gusti Allah geus aya sorangan bakal timbul lebaran kabairna nu tadi geus ditauhan dijauhan sogoirna geus kemudian warokna kurang geus ditimbulkeun ku ari kurang urang mah pasrah ka Gusti Allah teh geus aya nyai-nyayan sorangan bakal nyai-nyayan soaran otomatis bakal aya ngeunaheun hampa make metode ngaranna make metode nah kuari geus eta mah urusanana kos kararitu nah kuari mulai mata jeung ceuli di ka Allahkeun ulah ayana naon di jero hate kunu tadi geus dilaksanakeun urang geus bisa kos belajar nulis hayang bagus urang nulis atuh henteu udung teu nuturkeun tulisan teu henteu make metode digentur mah ieu nyeun alif cara nyeun alif kos kieu ye urang dipagahan nyeun alifna kieu ye nyekel kalamna kieu penana nyokotna kieu ye tet nyeun alif nya ba kieu ye dideuleukeun urang deuleu ye tah nyeun ba kos kieu set tak kos kieu terus ain oge pak dideuleukeun teu meunang teu deuleukeun kieu ye carana lamun nyeun ain kieu set tuh eureun ka dieu puterkeun ieu kabuter-muterkeun kalamna kudu dideuleukeun ku urang awas mesti salah puterkeun set puter ka dieu puter tet aya tipis kadal nyeun dal kieu ye tet tah sok eta bae heula teu meunang urang tulis nu lain nulis eta bae alif kudu akur meunang ti guru cara nak kieu cara lamun urang teu daek akur bae bebeja ka guru kok alif kula mah teu akur bae bengkok nu teu bagus bengkok mah oh balikan deui kieu ye carana tek set nah nyeun alif sok oh heueuh ba kok teu akur jeung guru da diakurkeun bebeja urang ka guru lamun can akur mun geus akur sok urang laksanakeun kurang nyeun alif teu meunang wakan nulis nu sejen-sejen eta bae heulanan geus rada akur-akur bebeja ka guru coba hasilna alif ba ta na kabeh geus akur ye rada akur naik dibere ngan sakadar saeutik bismillah we bismillah engke bakalna mencakupkan kabeh bisa bismillah akur jeung bismillah guru bakal akur ikeur carita nulis eta bae heulanan akurkeun cara narikna ti mimiti alif bakna terus datang ka bere
geus bae urang setor ka guru sok urang nulis naon bae ge bakal nakaturutan ku maneh nulis sok dek nulis kata kakarak hiji engke kakana kripi kana dewani dan lain sebagainya dibere ke ku guru akur urang jadi make metode cara henteu kudu nurutan hiji-hiji cara di sakola teu kudu mun make guru mah alif bakna bae engke jang kripi ieu dewani ieu terus kabeh khot teh ku guru dibere rumus tak jadi bisa sorangan kayak kadituna nah ieu ibadah ge sarua ku guru dibere rumus bae ieu kabairna ieu tinggalkeun sogoirna ieu kieu cara warokna ieu kos kieu warokna tah engke maneh hudang ti peuting mandi hudang ti peuting kabeh mandi wudu carana kumaha deuk mandi teh ya urang perasaan mayit dibere kunyana bukuna tah kumaha mah bakri bahwa urang teh mayit kemudian urang dipandian terus dibersihan urang teh mayit perasaan teh mayit bae geus kudu boga perasaan bahwa urang teh keur dipandian mayit beres mayit wudu beres urang boga perasaan mayit bae terus beres terus urang teh make baju urang teh keur dibungkus mantap nu bagus mah nu putih abis jadi mayit beneran ya. Terus perasaan mayit alah geus teu daya teu upaya ai mayit kumaha ai mayit mah didieukeun diuk dikedengkeun ngedeng digigirkeun gigir dinangkarakeun nangkarak nah ieu mayit ngaranna urang teh ti mimiti mandi wudu kudu boga perasaan mayit nah geus beres urang nangtung ieu teh mayit geus atuh aya anu ngarobah-robah sa Allah urang teh keur dirubah-robah ku Allah sok ku Allah dirobahkeun anak Allahu Akbar satungtung urang boga perasaan urang encan jadi kudu leungit perasaan urang teh kudu perasaan teh ku Allah ditakdirkeun ku Allah disidakepkeun ku Allah dirukukeun ku Allah disujudkeun ku Allah atuh hese nu mantak hese ge jadi wali micin perasaan diri bahwa diri eueuh nu aya Allah jadi ku Allah bae geus tah sebab naon atuh cak saato ilah ge sawabikul himam la takhriku aswarul aqdar geus dibere beja ku Syekh Ato ilah di awalna dina hikam sawabikul himam himah urang tujuan urang kahayang urang maksud urang anu menggebu lil teu beda jeung kuda sander sok gerak la takhriku aswarul aqdar moal bisa ngabedah kana tabir-tabir kodrat iradat Allah papasen Allah sok urang kahayang kawin jeung si eta cak kudrat Allah ditakdirkan moal jadi pamajikan orang pasti moal baik sejuta kali kahayang kawin jeung eta qadar Allah ti dituna tetep bae mun itu teu paeh urang nu paeh atawa direbut batur karena terjadi bae geus terjadi sadiakeun modal dek dagang urang ka ditu himah urang hayang dagang sangeus dagang hayang kitu untung tapi dina qadarna bakal rugi bejejes 1 juta kali modal ratusan puluhan miliaran juta eueuh qadar bakal untung mah rugi bae di sawabikul himam la takhriku moal bisa tah eta teh dibuktikeun ku perasaan nu mantak ngaji hikam mah kudu dibalikeun macana cak guru teu kaharti guru bebeja maca hikam mah mun can dibalikeun can bisa lamun masih keneh kos kieu keneh bae lah tah mah bebah lalagaan maca hikam mah kudu dibalikeun sugan teh mah dibalikeun macana dibalikeun perasaan lamun urang can tibalik perasaan lain wali ragap bae diri urang mah kieu ai Allah aya naon dalilna aya dadamelanana syariat keneh kudu kumaha tuh aya aing ye aing aya ye ku ari ye tina eueuh kana aya tah eta teh dalil ayana Allah ulah Allah aya dalilna aya aing atuh leutik amat ayana Allah didalilan ku urang pan ai dalil mah tunjang ai tunjang mah tuh kudu teger ari ieu Allah nu maha sagala-gala didalilan ku urang tibalik tuh geus mulai jijah heueuh oge nya ngan sia ulah waka kadinya heulanan ieu mah keur carita ieu mah keur carita ieu mah keur dongeng sia mah sia bae heulanan ente bae heulanan mun ngaji tauhid da wujud artina aya nya aya Allah dadamelana aya Allah aya dalilah aya dadamelanana dadamelan teh jadi dalil Allah sedangkeun cak ilmu mantek dalil teh hujah teh tunjang
Allah teh maha sagala-galana ditunjang kudu eueuh teu kaharti cek saya atoy lah mainnya aing mah tunjangna lemah amat kudu kumaha tuh urang aya ti eueuh ka aya tai didalilan ku ayana Allah tibalik tamun hikam geus maca hikam tibalik meunang ngaijazahkeun ka batur heulanan jadi lamun can tibalik can bisa nah ieu urang ditungtun ku guru ieu kabairna tinggalkeun ieu sogoirna tinggalkeun warona tarik pasrahna ka Gusti Allah lamun urang geus pasrah jasa engke ge bakalna urang kos lalayangan moal layangan dibetot turun sanggeus dibetot turun det naon garang-garangna digitukeun teh diulur tuh ayo osok masih ngadulang layangan penyaho dasar tukang ngadulang layangan kabeh beureuh ulur tarik kemat cet eureungeun kemat kakalerkeun nyet urang kos lang layangan dioper-oper kunu mentangna urang ge awak teh kos lang layangan bae dipentang ku Gusti Allah lempang sia diuk sia kicep sia dengekeun ku sia sok sia geus eta teh hese hayang datang ka perasaan bahwa urang teh ya aya dina tungtung curug Allah cek ngomong sompral nama tak endek datang kadinya mun geus datang kadinya wali ngaranna mantak baca hikamna dibalikeun sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar kahayang urang teh moal bisa ngabedah kana qadar Allah atuh ai kos kitu mah urang tuturkeun atuh qadar Allah jak kahayang tinggal kahayang ai cak qadar mah henteu bae urang henteu ai cak qadar heueuh mah heueuh bae urang nuturkeun qadar yuk atuh eta nu bagus mah cara nuturkeun qadar ieu lah kudu boga guru nah ieu nu hese ge dengan guruna eueuh cenah meureun ge atuh aya satungtung dunia aya can kiamat guru torekat aya coba cenah pangneangankeun atuh guru torekatna guru torekat mah kadang-kadang babarengan jeung urang kadang-kadang ngobrol jeung urang kok atuh teu nembongkeun jeung teu mere atuh pun siana can siap encan siap kacangna geus aya jagongna geus aya deuk dipelakeun ari encan digaru-garu acan mah deuk kumaha melakna kacangna geus aya parena geus aya sawahna can dipacul-pacul acan mah atuh deuk kumaha ditandurkeunana geus dideuleuh heula kesiapan tanahna ieu nak dipelakan pare woh lamun geus diwaluku geus digaru geus siap kakarak ditembongkeun ieu bibitna kieu cara melakna ieu deuk melak kacang mana tanahna tah ieu zikirna geus aya nu deuk mere zikirna geus aya lahanna nu can aya tah dibalikeun ke bakal tibalik sorangan urang sababikul himam la takhriku aswarul aqdar jak kabeh ge ku qadar Allah atuh urang teh moal bisa nabrak kana qadar Allah kahayang tinggal kahayang ai bertentangan jeung qadar Allah nu menang kajen ku kumaha ge urang hayang kawin jeung itu cak qadar Allah henteu bae urang embung kawin jeung itu cak qadar Allah kawin mah kawin bae urang teh hayang sugih cak qadar Allah susah bae urang hayang susah cak qadar Allah sugih bae oh ai kitu mah atuh maningan ge urang pasrah kana qadar eta lah nu dimaksud ku wali eta lah nu dimaksud ku hikam ngan deuk pasrah kana qadar Allah na kudu aya nu nungtun nah ieu lah metodena nah ieu kakarak secara global hungkul oh jaheueuh nya kos kitu tinggal pasrah ka qadar geus lamun urang pasrah ka qadar mah nikmat bae nikmat ngeunaheun moal aya ngarasulak ka Gusti Allah ngeunaheun jasa tiis kana hate urang guari hirup datang ka dieu di naon gitu ngaran urang sadar ieu nang papasena Allah datang ka dieu teh geus beres tinggal urang kuari menuju ka hareup nu enggeus ka tukang teh dosa malulu berarti lantaran urang teh ieu ku sakieu ku salat 5 waktu jeung naon gitu ngaranna rawatibna jeung wiridanana engke di mana urang diangkat dari pangkat solihin eta salat urang teh asa dosa eta urang salat urang eta asa dosa diangkat jadi wali di pangkat solihin teh urang asa dosa urang teh nobatan kerja di solihin ge ieu teh teu kaburu bae henteu kaburu teh lain teu kaburu teh anggeus-anggeus ditobatan bae urang teh eta kos kitu jadi lain nobatan itu lain nobatan kabair sogoy nobatan urang di pangkat solihin ge ieu teh teu anggeus-anggeus istighfar deui tah jadi kuari mah hayang tunduk kana qadar Allah nah ieu bakal timbul khawarik tidinya timbul sorangan wa kaunul ahwal mawahid yakni ba'da taharruk fi jalbiha
kataharrukil awaid wa huduri hal dzikri, hadir jeung riungan zikir. Lain riungan zikir cara urang lain, khusus ahli-ahli beat. Ahli-ahli beat eta babarengan, mungkin unggal poe, mungkin saminggu sakali, mungkin sabulan sakali aya perkumpulan disebut halqah. Riungan zikir itu bebas, khusus bae jang ningkatkeun jeung guruna. Engke guruna mere cara la ilaha illallah ke kanyahoan salah ye, salah ta zikirna, salah gidegna, make gideg heula. Make gideg heula, make napas heula, ke geus beres naek, geus beres naek, geus beres naek. Engke kanyahoan nu salah, ke kanyahoan nu bener. Engke geus jadi nama teu kudu budak gideg. Geus jadi nama jak geus perasaan urang teh aya di lautan ilmu Allah. Urang aya perasaan aya di lautan basar Allah. Urang teh aya di lautan sama Allah. Hasil tapak urang teh geus tikelekep dina ilmu Allah. Geus bae urang keur kuku bage babarengan jeung Allah bae. Di masjid asa jeung Allah, di majlis asa jeung Allah, di mushola asa jeung Allah, atuh di kota asa jeung Allah, di leuweung asa jeung Allah. Nu mantak nya mah teu kahalangan ku rame, teu kahalangan ku nanaon. Sanajan di nu rame Allah bae hate teh. Nu rame-rame teu kadeuleu ku nyana. Sanajan kadeuleu eta teh dianggap ku nyana hiji we Allah bae. Teu kakarak secara global bang ieu hulanan tah lit jadi wali teh kahorkil awaid wa huduri hal zikri wasima jeung ngadenge mata parugil batin ke anjuran-anjuran guru bari batin urang kosong nanaon hanya ngadengekeun we ti guru sehingga urang bisa meraktekeun naon hasil ti guru kosongkeun minal alaik tina alaqah tina dunia, tina makhluk, tina nafsu, tina setan. Urang ngomong kitu ku hese amat ku cara metode nu tadi bakal eueuh sorangan. Urang kuari tita ulah resep kana dunia moal bisa kajen ku kumaha ge dipaksakeun ge moal bisa lantaran urangna encan berangkat. Ketika urang geus berangkat, nah ku ninggalkeun ieu, ninggalkeun ieu, resep dunia eueuh sorangan. Sorangan komo lamun urang geus dibere ku Gusti Allah kalazatan zauk ngeunah horenganan zikir teh ngeunah horenganan salat teh geus pohoan bae kana dunia dibere ngeunahin salat teh Allahu akbar hese nyaritakeunana ngeunah eta lantaran naon ka sisi ka gigir ka luhur ka hareup Allah sedengkeun urang teh nang nyieun Allah urang bebarengan jeung nu nyieun engke bakal balik ku Allah bakal ditanya ku Gusti Allah urangna kuari geus deukeut jeung Allah nikmat amat naon hartina jahe nanaonan naon hartina gadis Lampung nanaonan nu aya mah ribut malulu nanaonan naon hartina baby band naon hartina pabrik dibandingkan pancak Gusti Allah sia jeung boga sia panu aing sia jeung nu milik ku sia panu aing ai siana kuari jeung geus deukeut jeung aing teu nganggap urang kana naon nu aya nah iyalah sakadar metode cara heula geus urang ulah sosolonongan kuari mah urang keur syariat nyareat bae ngan urang sabisa-bisa naon anu sok dibacakeun ku guru dipraktekeun urang tuturkeun ulah ria sabisa-bisa urang ulah ujub sabisa-bisa urang jeung adab-adabanana sabisa-bisa urang eta ge sarua bae kos kitu ge ngan encan make bimbingan khusus doang ai dina zahir mah bakal akur jeung bakal ngeunaheun sarua salat ge ngan ngeunah biasa bae encan ngeunah nu sakumaha moal ngeunah nu sakumaha dibimbing ku guru ngeunah mah ngeunah tadi coba ge nu tadi urang usolli sejaka ulah salat fardu zuhur 4 rakaat capek teh salat kos kitu teh lain lalagan capek bae sok tinggalkeun geura Allahu akbar Allah nu maha agung bakal hampang Allahu akbar ih ngeunaheun salat tipe ting teh sababaraha rakaat ieu mah lain lalagaan kula mah wani sumpah lamun urang make Allahu akbar menang 4 menang genep ge capek tapi orang lah Allah mah nyahoeun ya urang nu mantak hudang ge dihudangkeun ku Gusti Allah nangtung tengah peuting ieu teh pan nyahona urang tahajud jadi Gusti Allah atuh Allah teh nyahoeun men urang dijieun ge nyahoeun geus Allahu akbar hampang bakal ngeunaheun tepati dijerokeun teh ge beusi urang pindah ulah urang mah kom salat bae maka zeke lamun geus beat mulai teh kitu sorangan oh jah heueuh gerak urang ternyata digerakkeun ku Gusti Allah horenganan je atuh hirupna ge nang pamere Allah geus datang ka ajal mah dicabut ku Allah atuh kunaon atuh urang meta sorangan nu mantak ulah meta sorangan arih nafsaka minat tadbir senangkeun diri maneh tina uras-urus dunia pamakoma bihi gairuka
anka la takum bihi binafsik. Di mana-mana urusan dunia aya nu ngurus Allah, ulah sok milu-milu ngurus. Siapa ibadah ka Gusti Allah, dunia aya nu ngurus, urang mah lain. Ai ibadah nu dititah ku Allah henteu, ari dunia nu diurus ku Allah, kurang diurus. Ai sia ikut campur urusan aing cek Allah. Bloon amat. Balikeun ku urang eta mah makom syariat, lamun dimakomkeun makom hakikat teu meunang urang. Urang urusan dunia turun pangkat urang. Turun urang, aya sir bae hayang kana dunia turun pangkat. Kunaon dipake ka hayang jata mau urusan aing. Anu diudag-udag ge ku aing teu dibere mah henteu bae cak Gusti Allah. Anu henteu diudag-udag ge ku aing dibere bae. Yakinkeun urusan aing teh mah siapa bae madep ka aing. Bisa araredan ieu lamun diteruskeun. Bisa araredan datang ka ieu mah ieu ka pamajikan warung urusan tah. Kunaon geus kumaha Allah bae mah. Itu badak diselang-selang nggak iya bahaya, ngaji hikam mah bahaya, ngaji iya bahaya, badak diselang-selang, iya mah asalnya ho bae heula. Engke lamun praktek mah kitu sorangan. Urang ge isuk-isuk sorangan, urang lamun diuk bae neuleuh jelema hilir mudik, ya Allah ya Rabbi salamet tamoal teh si jelema. Ngudag-ngudag nu ka pabrik nu ka pasar pan geus diurus ku Allah, kok make diudag-udag asana cilaka. Komo lamun teu make aturan syariat, aya maling teh, aya korupsi teh, duh cilaka jasa. Eta teh napakuran eta bae ge waduh teu bae bari diuk ibadah nu panggede-gedean tapakur saatin afdalu woh min sabaraha tah tanyakeun Habib Rojak ge nu mah Habib Rojak mah tilok salatnya nama tapakur bae bari ngarokoknya nama siet beak rokok meuli deui nya nama ajeuna mah salat henteu tapakur henteu geus di luar dugaan geus kadinya mah geus hese bae iwal tinu ngalaksanakeun nu nya engke kanyahoan si itu norekat sebenarnya mah si itu norekat teu kudu bebejak kanyahoan naon tina langkah-langkah pagawean jeung tingkah bakal kanyahoan sorang nyambung ke nanya di mana menang sana datang kitu bae atuh kula tak bae ka Bandung begitu ka Bandung atuh pan santri loba jasa kunaon tuh dipanggil di mana kenging sanad di nyahoeun ti mana teu nyahoeun terus dibawa ku nyana ka Bandung naik mobil kayak ditanya deui di mana encan buka rahasia di mana kenging sanad ujang sakali encan dua kali encan tilu kali nyana keukeuh nah di mana oh abdi kenging ti abah emang saha abah oh kanyahoan ku nyana padahal salat bareng jeung batur naon bareng jeung batur sagala rupa bareng malah mah batur mah leuwih hararebat kula mah biasa-biasa bae kanyahoan jak kuari ge sanajan kuari kanyahoan nu boga sanad jeung nu henteu mah sarua jeung nu keur cicintaan jeung henteu atuh kanyahoan culak cileuk bae neuleuan jam bae boga SMS ya lain deui ngaji rada kebalnya hujan deui aduh dibales deui ku nyana ka ditu SMS na hujan wallahu a'lam bissawab tepati dijerokeun teh nya beusi urang pindah ulah urang mah kom salat bae makom seke lamun geus beat mulai teh kitu sorangan oh jah heueuh gerak urang ternyata digerakkeun ku Gusti Allah horenganan je atuh hirupna ge nang pamere Allah geus datang ka ajal mah dicabut ku Allah atuh kunaon atuh urang meta sorangan nu mantak ulah meta sorangan arif dabsaka minat tadbir senangkeun diri maneh tina uras-urus dunia pamakoma bihi gairuka anka la takum bihi binafsik. Di mana-mana urusan dunia aya nu ngurus Allah, ulah sok milu-milu ngurus. Siapa ibadah ka Gusti Allah, dunia aya nu ngurus, urang mah lain. Ai ibadah nu dititah ku Allah henteu, ari dunia nu diurus ku Allah kurang diurus. Ai sia ikut campur urusan aing cek Allah. Bloon amat. Balikeun ku urang eta mah makom syariat, lamun dimakomkeun makom hakikat teu meunang urang. Urang urusan dunia turun pangkat urang. Turun urang, aya sir bae hayang kana dunia turun pangkat. Kunaon dipake ka hayang jata mau urusan aing. Anu diudag-udag ge ku aing teu dibere mah henteu bae cak Gusti Allah. Anu henteu diudag-udag ge ku aing dibere bae. Yakinkeun urusan aing teh mah siapa bae madep ka aing. Bisa araredan ieu lamun diteruskeun. Bisa araredan datang ka ieu mah ieu ka pamajikan warung urusan tah.